Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, pamirsa tepang deui sareng simkuring Patiral Selpiari nu baris ngadugikeun warta dina dinten ayeuna dina acara Warta Sunda di televisi Kang Maman. Pamirsa Sunda Loka TV edisi Salasa kaping 24 Oktober 2023. Sejak kasanggakeun warta utama longsor di Desa Tanjolaya, Bandung. Puluhan murid sekolah SD di Desa Tanjolaya, Kecamatan Pasir Jambu, Kabupaten Bandung kena bencana longsor. Seueur murid anu masih kene diajar di tenda darurat teu tiasa sakola deui ku sabab sieun aya longsor susulan. Satikna aya 193 murid SMP anu jadi korban longsor. 46 urang diantaranya nyaeta murid SDN Cisondari anu sakolana deket sareng tempat longsor. Khusus pikeun murid kelas genep anu sakedik deui ujian nasional 2 minggu ieu maranehna bakal diajar di imah kepala sakola di Cisondari. Sangaja ditempatkeun di dinya sapertos tiasa menang bimbingan nu leuwih sameme ujian nasional. Murid bakal dipasihan bekal pengajaran tambahan utama pikeun mata pelajaran bahasa Indonesia, bahasa Inggris, IPA, IPS sareng matematika. Unggal poe Senen murid anu diajar di tenda pikeun kelas 5 kahandap menang bimbingan khusus nu didatangkeun ku Dinas Pendidikan Kota Bandung. Tenda darurat anu diadakeun di blok J5 di perkebunan teh Dewata kira-kira genep kilometer di lokasi longsor. Dina kaayaan diajar jeung ngajar nu saayana murid teh katingali teu baretaheun. Putri salah sahiji siswi murid kelas 4 anu diajar di SD Cisondari nyarioskeun yen manehna kurang menahan diajar di dinya. Pamirsa, acara Warta Sunda dina dinten ayeuna dikecapkeun dugi ka dieu aya saur ti sepuh kapungkur ilmu tuntut dunia siar nu awan kudu disinglar mugia janten penyepanan kanggo urang sadaya mewakilkan redaksi Warta Sunda simkuring Patiral Selpiari sejak amit mundur amit mungkur Sunda Jaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.